Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-masni ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kalayan menyatakan puja sareng puji ka Allah Subhanahu wa taala uga shalawat sinareng salam ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina waktu sanu ayeuna urang sadayana tiasa tepang dina raraga urang ngaos kitab Sapienah salah sawios kitab anu sok diaos di pasantren hatanapi disebatkeun kitab dasar pembahasanna mengenai fikih. Simkuring di dieu sasarangan belajar ngaoskeun kitab Sapienah ngalangkungan logat bahasa Sunda bagi simkuring belajarna bahasa Sunda. Bilih aya kalepatan kakirangan dina aosan dina ngartoskeun hapunten anu kasuhun mugi ageng tawakufna oge simkuring nyuhungkeun dikoreksi bilih aya kalepatan naon nu kedah dilaraskeun kanggo simkuring supados simkuring belajar deui teras belajar. Kamari urang ngabahas perkawis syarat sahna netepan nyata ya 8 ditamihan ku hadas aya 2 ada salit sareng ada sageng sareng pirang-pirang orat gitu. Aya 4 pameget sareng istrinya. Pembahasan anu bade diaos dina waktu sanu ayeuna nyaeta rukun salat arkanus salati. Satacana simkuring nyuhungkeun dukungan ti sadayana subscribe, like, comment, share, bunyikeun lonceng lah kitu sapertos kitu. Mudah-mudahan simkuring tiasa istiqomah dina ngaos ieu kitab nyuhungkeun pidoana ti sadayana mugi-mugi simkuring sehat selalu. Oge sadayana nu ngadamukeun sing sehat sadayana oge utamina sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang lajeng kana pasal anu ayeuna bae diaos. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun pirang-pirang rukun salat. Arkanus salati ari pirang-pirang rukun salat atanapi seueurna rukun salat eta sab'ata asyara ayat 17. Al-awwalu ari anu kahijina eta niatu niat. Asani ari anu kaduana eta takbiratul ihram. Takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. Asalisu ari anu katiluna eta al-qiyamu ngadeg tatih atanapi nangtung basarna. Alal qadiri kajami anu kiat. Kajami anu kawasa. Pil pardi dina netepan. Pil pardi dina netepan. Arabiu ari anu kaopatna qiraatul Fatihati eta ngaos Fatihah. Al-khamisu ari anu kalimana eta ruku sujud. Ruku. Asadisu ari anu kagenepna
Atumakninatu eta tumaninah pihi dina eta ruku. Asabiu ari anu katujuhna naon al-i'tidalu eta i'tidah nyaeta ngadeg satos ruku. Asaminu ari anu kadalapana atumakninatu eta tumaninah pihi dina i'tidal. Atasiu ari anu kasalapana eta sujudu sujud. Marrataini dua wihan dua kali. Al-asyiru ari anu kasapuluhna atumakninatu eta tumaninah pihi dina eta sujud. Al-hadiya asyara ari anu kasabelasna eta al-julus. Calik. Al-julusu calik baina sajdataini di antawis dua sujud. Asania asyara sareng ari nu ka-12na eta tumakninatu tumaninah pihi dina eta calik. Asalisa asyara ari nu ka-13na nyaeta at-tasyahudul akhir. At-tasyahudul akhiru nyaeta maca tahiyat akhir. Ar-rabi'a asyara ka-14na nyaeta al-uqudu calik pihi dina tahiyat akhir. Al-khamisa asyara ari nu ka-15na eta sholatu ngaoskeun sholawat. Ala nabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pihi dina eta tahiyat akhir. As-sadisa asyara sareng ari anu ka-16na eta salamu uluk salam kakatuhu karang kakenca. As-sabi'a asyara sareng ari anu ka-17na eta tartibu tartib. Faslun ari ieu hiji pasal mertelakeun pirang-pirang rukun salat. Arkanu sholati ari pirang-pirang rukun salat eta sab'atu asyara ayat 17. Sab'ata asyara ayat 17. Anu kahijina al-awalu an-niyah nyaeta anu kahijina mah niat. Niat dina hate batala wudu bilisan meta sunat. Urang netepan lohor niat lohor, netepan asar niat asar, netepan sunat niat sunat, bade sunat hajat, bade sunat duha, bade sunat tahajud, bade sunat furudul wudu, bade sunat tahiyatul masjid. Niat. Wasani anu kaduana takbiratul ihram, maca takbiratul ihram. Asalisu nu katiluna ngadeg al-qiyam al-qadiri kajalmi anu kawasa dina netepan. Aya deui anu nyebatkeun rukun netepan teh aya 13. Di dieu mah sab'ata asyar. Aya 17. Neme nu katiluna teh nyaeta ngadeg kajalmi anu kawasa nalika netepan fardu. Kumaha cenah upami abdi teu tiasa tatih tapi hoyong netepan tiasa calik. Calik teu tiasa nangkarak, nyangigir, teu tiasa kukicep. Salami urang ngagaduhan nyawa, urang diwajibkeun netepan ku Gusti Allah, urang kukicep. Kicep soca isyarah. Anu kaopatna nyaeta hiji rukun teh qiraatul Fatihah.
ngaos surat Al-Fatihah. Al-khamis nu kalima ruku janten pala wargi anu kalimana teh ruku. Asadisu nya sanes sadis asadisu atumaninatu pihi dina ruku. Tah di dieu dina ieu kitab Sapinah mah diseratna teh 17. Aya deui dina buku-buku nu sanes simkuring kantos ngaos aya 13 kantos aya pertarosana haceunah dina ieu mah aya 17 di dieu aya 13 bentenan naon anu 13 mah si tumaninah teh dihijikeun dina ruku. Jadi ruku sareng tumaninahna tapi di dieu mah dibentenkeun kalimana ruku kagenapna tumaninah dina ruku gitu. Janten sami keneh cuman aya nu dipasahkeun antawis ruku sareng tumaninah sujud sareng tumaninah i'tidal sareng tumaninah sareng aya nu dihijikeun. Lajeng asabiu ari nu kasabaraha teh katujuh al i'tidalu nyaeta i'tidal ngadeg deui sabada ruku. Asaminu nu kadalapan teh nyaeta tumaninah pihi dina i'tidal. Tekeng rusuhan acarog bangkong tapi urang kedah tumaninah sing merenah sing aya dina kahusuan sambil urang ngadoa maca doana. Kan setiap ruku aya doa, sujud aya doa, urang dina netepan teh. Atasiu nu kasalapana sujud marotani 2 kali. Sujuda 2 kali wal asiru nu kasapuluna tumaninah dina sujud tuh. Tumaninah. Lajeng deui al hadiyasaro nu ka-11 julus calik. Bayana sajdata ini diantawis 2 sujud. Janten saatos ruku teras i'tidal, saatos i'tidal teras sujud urang ngaos doa, urang calik. Saatos calik urang sujud deui. Asani asaro ke-12na tumaninah pihi dina eta calik. Asalisa asaro anu ka-13na tasyahudul akhiru. Nyaeta calik maca tasahud akhir. Maca tasahud akhir. Arabi'a asaro anu ka-14 na al-qu'udu al-qu'udu calik pihi dina tahiyat akhir. Al-khamisa asaro ari anu ka-15 na eta sholatu ngaos sholawat kasaha ala nabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pami dieu teh diaoskeun sallallahu alaihi wasallam salam mugi maparinan rahmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi wasallam sareng kasalamatan. Pihi dina tasahud akhir. Yana dina tasawuf akhir teh urang ngaoskeun shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim tah sapertos kitu. Asadisa saro sareng ari anu ka-16 na eta salamu uluk salam maca salam nya. Asabi asaro ari anu ka-17 na eta tartib ada tartib dekan mayunkeun perkara anu kedah dipayunkeun maneurikeun perkara anu kedah dipangkerkeun. Urang ruku heula nya ruku heula tokeng i'tidal heula. Cenah urang masa tos ngaoskeun Fatihah teh bade sujud teh kengke batal. Tapi nu ka-17na nyaeta at-tartibu tartib. Sakali deui aya anu nyeratkeun 13 sumi 13 mah si tumaninah teh diijikeun contohna ruku sareng tumaninahna i'tidal sareng tumaninahna. Tapi di dieu mah disebutkeun aya 17 teh ruku nya tumaninahna. Sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.